Beas berembeas bodas berengan getih bodas ngebodasan pulang kesan. Siap Bang Ugun. Kita sawer ya, sawer pengantin nih. Halo Bu. Ya, ya Bu Neti ya. Selalu hadir di saweran adat Sunda ya. Yuk. Bu, sawer dulu Bu. Mantap. Dikakan ya. Teh ini simbolnya teh bulan sama pas rumah tangga mah ulah ngagugu hawa nafsu, ulah ulah babari ambek ya teh ya. Nah, harus saling mengayomi. Aa juga sama ya, kedahnya kata bagus kendina cekap sayang, ada apinya nyala nggak ketekan neng. Udah sayang beken karena cai dina kendi awas bager so cos masukin cabut paremnya tuh gitu hidup pakai sami pami bakal parem amarana sekali dia dikocok-kocok dikocok-kocok ala pintar si ngocok endognya cabut basa coba coba basa leueur teh atas lagi anu basa atas enak sok ayeuna beulahkeun ku hidup duaan sok dibeulahkeun potongkeun keduaan dipotongkeun hiji awas teteh kena kukunya 1 2 3 yuk dibuang sing jauh kapengker tuh kali itu kanu jomblok tuh lo isi tetehna aya bisulan dina awakna tong dibeja-beja. Itu rahasia kalian berdua ya. Teteh juga sama, kalau ada kekurangan dia jangan diumbar ya. Itu rahasia kalian, rumah tangga kalian. Cobi toong aya bidadari gerak cobi tiga teteh selfie teh kumari selfie teh ulang bebas mantap sekarang mah selfie-nya sama suaminya ya, sama istrinya. Sok enak injek boleh silakan. Yuk pakai tumit siap makanin kandel ya mah bakal pupus semua ya mah penuh pelan-pelan sendiri ya 1 2 3 wah biasa jogo mantap semangat mantap. Untuk selanjutnya ada telur, boleh jangan dulu dibuka, jangan dulu dipakai sepatunya. Yuk. Ini telur simbol keturunan ya, urang buktoskeun ulah jerona teh aya nu konengna aya nu leueur laun ya tos Gusti lalaunan ge langsung ketinggalan nu konengna wasuh ku teteh ya simbolna bakti seorang istri kepada suami teh wasuh peana teh jempolna ku teteh nah teh jempolna teh banjur ku teteh ageng teh jempolna ageng ujung ku pocong buluan teh buluan acip kolot mah lamun gede jempolna gede namun teh milikna gede naon gede rezekina jempolna pinter udah sayang ulah kunaon wae teh ulah ku sarung bantal ulah kunaon wae nya ulah ku spray apalah ieu mah ieu pengalaman sarung guling iya ayakeun di Jepang ku hidup nu dempokna tingali asidik apa Jepang ku hidup alah Gusti teteh buleud sedakan nu buleud kitu atos iya ari geus akan teh lamun di sok resep ieu nya cepik ku teteh diusapan nu buleudna aya teh anu lemes teh usapan ku teh ulah dikitu-kitu alah coba toong kuduaan taong kuduan tuh rumah tangga teh siga nu nya luang ka ditu nama masya Allah seueur PR nya ayeuna cepeng ku hideuk engke beubeutkeun anu pas kadua itu simbolna kendi teh tina taneuh
hidup kedah emut kembali lagi ke tanahnya payah emut ibadah ke Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hiji ka luhur dua ka tengah tilu beubeutkeun anya hiji ka mana dua tilu anu dibebeut ari wengi Bojo. siap hiji ka luhur di Goyang. goyang. Oke, dua di tengah. Teteh ngagitek saeutik kendina. Aduh. Ngagitek di mana goyang bareng ya. Satu, ke mana satu? Ke atas. Satu ke atas. Satu terus sing luhur cita-cita hidup. Tilu beubeutkeun. Alhamdulillah parantos pecah Agus cepeng ge mah ku teteh. Ayeuna teteh toong anak selfie. Selfie. Tahan nih gue mas masih dikit bojo di selfie. Tahan sekedap. Coba dari kameramen sana Diksi dan Perbuga tolong ke teteh. Udah selfie bisa dia kabatur. Tolong Perbuga kan ditutup. Ya. Oh cari apa tuntasnya tuh peser apa
gede jalannya. Satu, dua, tiga. Oke, tahan. Satu,